sila Don hapunten kalau teh linglung bulan linglung leres apruk-aprukan kieu bulan lain eta alus jaketna juga kulit orai wah laras halusnya jaketnya juga kulit roai nya kulit orai lain roai unyuk air roai mah teu loba anak reuai eta mah beda deui ya sia teh reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuai sia teh kabina-bina teuing ai heuai mah beuh geus bodas heuai huis tina heuai kana huis mun di jauh sia teh wis ai huis mah dina irung handapeun irung kumis kumis ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis tumis mah di mana urang dedeuyeun eta teh tumis pagawean tuman lain mun jararaos teh ngomong teh kan bau tumilah saha ngaran teh anta oh jangan tak leres Allah terus deui sugan anta sutisna kitu anta wungkus urang mana mane urang mana jauh kalau teh di seberang dari muntas laut kalau teh kokolonangan ya busih ka dieu muntas laut leuweung gunung nah ada lagu boga ka bogo jauh gitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng halus lah halus halimpu aturanna kuring di Pangalengan manehna kahalangan kudua imah hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela pokoknya tetangga teh halus lagu kaituna teh ulah seurik teh kitu teh tuluy ulah ceurik tuluy ulah ceurik entong ditagih lain ngejong ditagih oh jadi kapidandung leres bade tumaros dupi ieu teh tempat ieu teh kareh kabana sapun ku nagara naon seuh ieu negara Trajutisna bener daerah urang rip dupi anu gumanti aji di negara Trajutisna teh saha Sandalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma leres oh nuhun atuh nuhun atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh ieu tidak naon bisa rek barang hakan heula mah aya tutimah apan beak kuing oh sia mah karunya beak da tadi ge lebar he atuh da sotik deui disamualkeun kuing itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh naon dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar itu bisi lapareun heuh aya keneh dina bungkus naon hulu naon tadi nu diakan teh manuk dagingan tulangna wungkul cep gede atuh kumaneh makan manuk bisi lapar teuing mah nya maksud urang teh rek ka mana atuh wow bade neangan gawe kaula teh neangan gawe leres oh hesek zaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu leres susah kawas-kawas jelema sakolahan maneh ya sakola mah luhur kaula teh tapi neangan gawe teh hesek kitu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan boa maneh mah skripsi na menang meuli meureun ya hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir
naon kumaha carana rumah saya pirang pengalaman salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya wah tapi naha kaula unggas ingus bet bau bangke itu bahaya kuburan Cina. acung teh nu bau bangke teh acung Acung di kuburan acung. acung di mana-mana aya kahayang geuning cekuru teh saha nu hayang cung teh Acung. ngacung lain acung belegung ngacung manu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng masuk ke sabelah ning nyeri jadi lempang teh goreng pincang teh lain ngaceng Pincang. pincang mah samara muncang Pucak. samara mah teh apaan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang diudak gue ku potonganana geus gandeng ai sampean unggas ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganana geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu diganggu mah kumaha lamun biji gas heh wah ada naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi dia mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh halik ku aing batak aing Aduh. kumahan Rada bandingan. sia ku aing diparud sia aya pasang tukang lapangan nyarek di sabot naon sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu ditegtekan dibejakeun untuk dibejakeun ruksak sia we ngadonong tun Raja Wisuna sampean Doh, yang gara-gara apakon wani marang ngaku para wanit jadi ngapakulanang bener iya batur iya ayo kepung tingkar ulah ngejat ya jelema ya ayo kepung semuanya mah lain dari orang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teuing aing teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia ka yuk amir maju sia hebat ieu jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang main bola ieu jelema bisa data. wait ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat baheula. wait sok sia wait anjir dijeblak aing Kade atuh. wah cilaka bensin aing eueuh makanin jipo Sebaya tuh pira bensin. mana rag-ragna nya naon jipo eueuh Ya. boga kitu nya tante Karaos. alah
Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mananya Tuh kulon. Beda. lieur Indonesia aduh itu kisah-kisah wayah kieu sing baru rinyai Sing baru rinyai panona bener. Gusti Nu Maha Agung Buah-buah. buah aing kerek paeh teh itu aduh Buah-buah pondok umur. alah hiji siapa Hiji tah. sok wah matur nya ayo ayo Kuatan ya budak ya. hebat eta jaketnya aing lamun eleh teh dicokot ku aing Halus. lain jaket saya teh dijual naon kulit aing wah teu mungkin Wah, itu mungkin. pasti ieu tina orang sanca ieu Jaket kan mahal. wah Tapi kunaon, tapi kaberi. asaan pura aing sia aduh mata aing teu dulu dulu raya naonet mata aing merem di kumaha Allah sia Kuat teu lolo. aduh tubuh Kuat teu lolo. kurang aja kurang aing minta keterangan bener ieu aya mayit di dieu teh dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gedek teh daek sia aya patula patali na nyaho Bisa jadi itu. ampun lah nyelek kana angeun aya utah aing teu boga nya kan Nyeburukan naon dari utahnya. ampun manusia udah lain manusia aing bener orai ampun kaulah teninga dinempo naon ieu poek merem ieu urah aing nyek srek jeung pahang deui heuh wayahna Kuat teu lolo. sok bejakeun heuh ku aing dibejakeun hayang salamet mah Kurang nu mati mana Pak? heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon aduh Pilih hiji dan kalakuan. ya benerna memang itu rahasia wah bejakeun tapi kaulah cagerkeun heula bener cager aduh dek Udah gajah. teu eling deh bakat tingku nyeri dah heuh atuh seueur Ganteng. ngejat lompat di udak we aduh ampun sarden naon sarden udah di kaula mah nyebut kanu kieu teh sarden teu make cis henteu eta mah Duh. deungeuna atuh Kajal bagi ding sarden. Sadensis mana? saha salira antar jaing kuburan saha di kuburan saha Sok sana dikubur di dia cenah ya. ya kuburan jelema sabenerna mah kulan jelema leres Saha nu dikubur? sababna eta layon ditek-tekan naon
alah geningan uningan di mana salira apa Wah, todong alah silakan apa rahasia teh ya cek? dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae ciduhan deui bet nyaden lah cuma kalalabur batur-batur kaula sok bejakeun asal kaula salametkeun we heuh Terus diselamatkan kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat moal sok bejakeun Kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deg-degan sah nah sah lu keladan Bener was. kayak ulah wakan dicarehan ampun jeung ieu aya pujit nolol aing Ada yang mikir apa? atuh pae sia pujit nolol mah cing cabak Sabak. tapi nah geuning beye tong dicarehan ngisingan maneh manusia heuh kakasihna ye ieu anu di ruang di dieu ye Samba Purwagat weh saha Raden Samba Kakang Samba mohon ulang moal di danaon terus Samba Purwagana leres eta teh jelema ti mana Samba Purwagana teh putrana Gusti Batara Kresna Allah wah tubuh ya kunaon aden lanceuk aing teh kunyuk ulul adina kusaha ditandasana kusaha kurayina saha nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma Wah, endalin. hei kemana ieu ninggal ieu boro rek luncat aing ieu tiasa abdi hayang kieu heula ka nya Kamalungan di dinya we kieu mah tong di di dinya kabur alah jadi kareunang kieu aing nya Temenang ngejar. Kakang Samba ku Prabu Nalaka Suraboma leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu Dah. Nalaka Suraboma teh eta teh minantuna raja ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nyaeta sateacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija waduh komo kadengen-dengen naon alasan sugan nyawa maneh alasan apa ditandasan kieu riwayat nama tapi aden punten sok ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma Ya boma. Setiaboma leres tuluy ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureun denawa ai putrina mah geulis Wah, sagelis. Dewi Setiawati pati-pati ku Samba Dewi Tisnawati. Dewi Tisnawati tuluy nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Samba gitu
nanging sumping ka negara Duarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta Kasama cenah sama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Sama teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun dicarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Batara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisa ti ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyanggakeun cenah kumaha ama we tamah sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naik itu purun ieu daek geulis tikahkeun we gancangna carita Wah, leres. lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana Dah, loba urusan tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma oh eta. tuluy atuh Ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh Samba Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna Pada silaturahmi cenah masilaturahim hayang panggih boga adi geus kawin jadi raja berarti. oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur Kan benar. pada negara Kendasa kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur Samba teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Samba teh kaduhung ditampik geuning geulis Ada. tah kitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden Samba pantes atuh Doh, pas kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we kawas kana air loji. kurang batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden Samba teh gor we caritana gelut galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh saha teh Raden Samba kulantaran keheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wa Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh ka Kangjeng Karama Wa Batara numbawi nafsu atuh da panginten dirahasiakeun. geus sakitu we nya kaula rek indit ai kaula kumaha teh cager sia amit Wah, tuh jadi ai keungeun di dieu ai kaula bebas bebas. Eueuh hukuman. moal naon tenang aing dek balik mangga atuh wilujeng sawieu wangsul kalau ini alah tuh bungkus kunaon ieu layonnya Walah, eta we sugan bulan. daun cawe heula aja Daun cawe rada ageung. wa Batara ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami
Wah, gening parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang traju abot enteng adi salira ua bade dibantun ka nagara Dwarawati. Wah, silakan dulu. Muat dulu saya ngebon jadi dia. rahasia kebongkar. Wah, silakan dulu geus kieu mah. Tenan. Ya, alah ampun Gusti, pada nguningakeun aya kajadian anu aneh. Aya naon? Eta aing mah jebrot teh nyiduhan. Walah. Nepi ka teu elingna amit-amit. Lah, aya kitu jelema tah. Ye. Luar biasa kejadian. Sumohon bulan. Ada haturan wah. Hah? Haturan kulan. Hag nuhun ujang. Wah damang kulan. Wah. Semua. Meje ucu. Nuhun ari sehat mah wah kulan kan. Oh, nya kitu teh ngaran-ngaran meje mah dacu kadang-kadang we. Kadang sehat, kadang teu damang ya Pak. Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae. Da papasangan wah atuh di dunya. Cager, gering, bunga, seuri, ceurik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucu. Atuh kan tenan wah. Wah, dina wengi ieu ucu kapeto. Aduh, usaha wah. Kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan. Sumohon wah. Di Pajagalan. Dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62. Sumohon telah. Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu. Dirgahayu. Muga ulah benang dijajah deui ujang. Ulah, wah ulah kasorang deui dijajah teh wah. Da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula. Iya tuh kan tenan. Usaha teu lancar. Lancar. Sageunahna ge dijajah wah. Cu, Lain. sabab naon? Pan hikmahna mah ayeuna ujang. Laras. Moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka. Tanpa kemerdekaan wah bulan. Nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha. Atuh kan tenan. Kan tenan wah. Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya, di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit. Sah ya wah mangga. Anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu. Amin. 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 Atuh ayeuna seueuh-siwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang. Tah eta bulan singa. Nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata, dina karya anu terpuji. Sumohon eta wah teu aya sanes bulan. Ku getolna urang ka kebon, ku getolna usaha, Betulna tani wah. disiplin hirup, Sumohon mayar pajak. bayar pajak bayar. Da ai berjuang teh ucul lain mangul bedil wo. Sanes aya dalam merdeka. Kudaek bebersihna. Berjuang Ya. Boh di buruan, boh di mana-mana nya cu. Sumohon wah. Oke, dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang. Oh sae mangga wah. Hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang. Urang gotong royong deui wah. Kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat. Kuat supaya jangan Sabab naon? Sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai. paburan cai wah hese teh. Nya ujang. Numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara.
laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal nyaeta urang sarerea anu ngabogaan negara anu sakieu keur harenghengna cu kan tenan harengheng ku dedengean nah eta keur pajeuna pajejeut anu teh ulah pajejeut ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang ih meni mata karareung tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog-dog tinggal igel ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog gitu ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing kuatkeun global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya diruksak mah dosa ya cu sumuh sabab eta teh budaya anu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh lah tina panas kana tinggi cing atuh pangyieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan kawatos ka meni asa dipengkek geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang kahandap monoyot heeh ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu sing sabar we heeh kaseur nu karaos geus nu mawi wa teh dina wengi ieu cu naon teh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kumaha teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak Pangresa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi eta meni asa nu genjang hirup teh nya ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna sarua we anak incu buyut dewe wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujang jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewek ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu biasana mah panengah ayeuna mah jadi anak cikal mun teh nya pamaget pang cikal ayeuna mah heeh lanceuk genep adi genep laras putra panengah dewek teh anak panengah deulejang heeh panengahna alah ngamuing kucu danya kitu teh atuh di dunya menjajah sumohon naon anu rek dipikas sombong ada anu dipikas naon anu rek diaku daya akueun geuning cu daya harta bana pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumoh sajabi nati wa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi di Pangalengan sabaraas Bapak HM Dadang Supriyatna deuleu eta direktur eta teh di BCM Bapak direktur Berlian Cipta Mandiri di ieu tempat teh nya eta kumaha
Pokana PT Magma Nusantara Star Energy anu disesepuhan ku para tokoh Bapak Supram, Bapak Supram, aya Bapak Sanusi Satar, Bapak Sanusi, Bapak Prengki, Bapak Heri, Pak Agus Tiamsah, Pak Ade Kartimin sareng TEM aya. Ngirim teh ka ua. Alhamdulillah. Nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu pangersa almarhum Haji Mulya. Bapak Haji Mulya kulan. Heeh. Akina cep hari teteh. Tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk ua teh boga incu geus bisa ngaji jadi Kiai Haji. Kiai Haji Juara basa di TPI teh nya cuk. Subuhun. Heeh. Alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu. Laras kulanda. Heeh. Ajeuna mah ti kelas 3 atuh di masjid. Masih pada urang sumur 40. Heuh kitu ta ucuk. Asa kagagasna teh heueuh. Kumaha wa? Geuning silih berganti. Saling berganti wa. Kawit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum. Sumohon. Teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum. Ku Abah Dalang. Bapak Lili almarhum. Pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum. Laras. Sakedeung deui maneh ge Sep. Moal lila jang. Wajahna we cu. Naon ari uwa sok kaletikan. Lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput. Kawas nu ngajurung. Kawas nu ngajurung ka dunungan urang uam. Can boga kursi. Geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu. Dah, Di antarana juragan kolesterol, juragan rematik, asam urat, ngajemput teteh cu. Tos dijemput teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut tuanya ngajemput eta cu. Laras. Pogo daing teh burut goblok sia. Apa nu burut mah tukang genjreng nyariosna. Cep Ulah nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat miwas setapna. sumohon wa. Bapak Dan Rami, Bapak Kapolsek. Ya cu. Sumohon. Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa miwas setapna, Bapak RW, Bapak RT, oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana. Kan tenan wa. Upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang. Tuh kan tenan wa. Ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy. Laras. Urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng. Amin. Kapetik hasil kala buahna nya cu. Amin. Amin. Yang Bulan. kacekek leutik koro duh. Eta Cipanas basihan. Heeh. Tak kitu jang. Oh laras wa saya. Kahiji nama, kaduana nya eta mapak sasi siam gitu jang. Mapaksa si saw. Sasi anu pinuh ku barokah, pinuh ku ampunan cu. Pinuh. Mun sekurang nadaek ampun mah. Pinuh ku pangampura. Tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh. Ti sauk ka sauk teh asa cikene. Lamun dina aya kabungahan. Balik deui we kanu tadi jang. Ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati. Kan tenang. Ya cu. Mohon. Da moal aya nu langgeng urang. Moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teh tebih tina marganing utami. Sae wa. Anggang tina marganing utama jauh tina alus. Sumohon. Pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah. Da teh gaduh naon-naon urang mah wa. Nyangakeun sabrang salayan.
lebet ka cabai mah hanteu Nyangakeun. nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah teu Sumur. etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu Amin amin Pak. urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu Amin amin oh amin ya kulan kulan urang Pangalengan di desa ieu tere pesta demokrasi dulu semohon pilihan tingkat desa pilihan pilkades pilkades teh didoakeun nya cu laras Sing marareunang. sawe nu geura dara laptar ti ayeuna kenya semohon sok heuh Sing marareunang kabeh. anu menang mah saha we wa sing marareunang kabeh we sing meunang ada boa ai kabeh mau teh ih ai doa wa mah da doa agama cu doa tu hiji we nu menang meunang we kabeh nyaeta meunang ridho Allah Amin. ya cu semohon ai ngaran-ngaran meunang ridho Allah mah meureun anu meunang moal nepak dada Wah. anu eleh lapang dada dada demokrasi teh teh semohon Salamat. kitu moal aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana da kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap meunang siap kalah siap menang wa da kitu nya cu semohon wa ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif anu aman wa anu tentrem silih asah silih asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping kanu meunang selamat Anda memenangkan pilihan lurah laras saya akan mendukung dari belakang Betul. ceuk nu eleh itulah demokrasi betul Katawis beragama kan. eta Oh. sawuyunan ieu mah lain kanu meunang baeud baeud goreng hate anu eleh Bangga kabaruan dan anggang anu meunang mu puas nu eleh lain kitu sari lain. anu eleh Demokrasi mah nya cu sumohon wa Ulah nimulkeun baeud. ya kulan wa kulan heuh kakang lain ka dieu kitu jang oma awah nah moal kau heuh bari ulah minta lagu cu ai mah awah teh atuh aya nu munut ongkoh ye saya aoskeun kayaknya pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR CMR Haji Ajang CMR teh ning sumohon Kemang Boled mang boleh wa dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda laras pamuda palek teh wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang Kemang boleh dulu. hah laras Kemang boleh dulu diteguk punduk. ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang ya wangsit Siliwangi ada saya itu dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah rengreng-renganana sadayana Amin. bisa deui wa oke pamunut lagu wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI PKK Pangalengan PKKNPI wa dah dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nova Pak Budi oke ka warga masyarakat sabudeureunnana sumohon oke ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung sumohon hah laras mbak tak kitu ju wa hah palurah Tegaluar padadang ka dieu ka dieu kitu ka dieu bieu teh kabar Padadang. oh nuhun ka Padadang padadang oh nuhun nya Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu Padadan Sundara laras atuh Pak Haji Yoyo ka dieu ka dieu amuing Ujang nuhun suping wa Bang Payuna. hah Ngintun rokok teh. Rokok teh Pak. Kawa. ieu titipan deuleu ieu aya udah bisa di CP Sri Mukti Group Allah nyata Pak Haji Yoyo teh ya Bapak Haji Undang Pak Haji Nanang Pak Wawan aduh kararempa sadayana nuhun cuah eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wa Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia aya Selaawi
urang Selawe Cisewu mohon ka dia dia syukur cu Cing Majeng. anu sok ngalalapan sok kajajang cing maju dina senina sikit kondangi dari ulama geus sakieu ulama awakna ge geus loba nu ngajemput teh tadi ge geus loba nahnai nya wah geus haroream ulama ngawayang teh cu dina duit leutik mah ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur oh jang da seueur generasi ayeuna mah anu geus boga turunan pan si dadan dadankeun deh atuh Pak Haji Ade Kosasih deden dedenkeun kabarudakeun we nu nu 30 maka anak malahan incu oge geus barisa ngadalang anu mah tos palalinter hah tepala linter anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran eta incu dewek deh saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang kita ge wa anu Haji Kiai Haji Petekel teh ini halus ngajina euy oh sae wa semua mawat cetot nih Pengen juara atuh teman. anu 1.300.000 mah dalang dahyar we cu ulah ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya cu sumohon wa papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat motona teh paneh motona Sili Asah Sili Asuh Sili Asih teh sok cu ieu pamunut lagu ti sadayana urang rempetkeun we dina wangsit Siliwangi jang kira-kira selkeun api sok teh nya api dampak balik atuh jang aya eta we si api si api naon tukang rebab nu maot teh cu oh eta mah api anang atuh mak bang Etik muta amarahnya cu pan dia ge nu ngarebab di anak tere nah mupus di asma warisan nyukruk kalur cacandran Siliwangi pupuk kurma itu kakang silinya juru bakti perjuangan lamang kejayaan Siliwangi kiwari geus kumaha putra tipa jajaran anyar wawangina tambah
lain megat karena kenikmatan ada di saya kira-kira tidak ridho mengge sejarah rempe nah udah kejeng terido asyaku kabina-bina teh saya nungtun Raja Wisuna teh lain wangsit Siliwangi yang mah wangsit Sililedek borok wangsit kita capek eta teh bahasa Sunda wangsit Siliwangi ai wangsit cek bahasa Arab mah teh alhamdulillah oh eta teh sadayana puji gerasyo da eueuh hinaeun di dunya ieu teh eueuh nya memang pujieun saling pajukeun saling hormat hirup teh eta keneh barangna mah Siliwangi benar pikir ku sia tah eta teh kaurus alam teh ku cara kitu usara ciri puji silih puji silih hormat puji kodim ala kodim teh puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu ti heula kanu ti heula nu ti heula kanu paneuri nu paneuri kanu ti heula nu paneuri kanu paneuri ku Rahman Rahimna kulas asihna nah sia teh nya ada kudu kitu orang Sunda kabina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa nah ada teh kapangaruhan kudu bahas da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu kan beda bahasa ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barangna mah kan beda sebutan sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu agar ku bibir anggar we amis bahasa Indonesia manis dari nya benar heuh ngan bahasa nu beda-beda bahasa wungkul beda da ilmiah ti dituna mah mode timah dialungkeun ke balong kecemplung ceuk urang Sunda kecemplung so teh cek urang Inggris medalai ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer ya momom tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh eta barangna mah barang nama benar brai panon poe ti belah wetan ceuk urang Sunda teh mah tapi da panon poe na mah teu nyebut brai nyante tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa oh nya tapi kubraina panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat teu adil we tukang beca supir angkot kacangan sugan ustad we wungkul di caangan ku panon poe teh teu ai ojek mah teu adil deuleu eta bukan poin teu men jeung eueuh nunutan di teu aya kitu kan nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge sakit sia onaman sok nunutan boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah tawaf we tawaf ngapoe ngapeuting teh bumi nawapan panon poe teu ngarasa bosen teu boseneun teu ngarasa capek cicing dina habitatna masih cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees dahar wae lapar seubeuh lapar deui diogo sia mah da menahan mahnya diogo ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh kurang tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampe anu hirupna cicing aku mah sampe cicing di dinya sampe mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan tapi ngagedean cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian nah sia hirup nu lelempangan pi ka guna oh sing araku sampu era nah teu era ku sampe teh bener sampe mere ka manusia bener sakong manusia nah meuli cara nanti boga bala-bala dua segini kitu tapi ka bala
bala ge nepi kana kerincing. Guru bakila cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah Bebas kreatif. sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi Betul? tiada hari tanpa kreativitas Kreativitas. peh dekolaborasi jeung naon ai seni bebas Ai bahan pemajuan mah, bener. ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor Obor unggal juru teu listrik obor ngabebela geuning ngajuru juru. sinden dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeuh teh liang irungna teh harideung Yang irung jeung bujur teh harideung. ayeuna kolaborasi jeung lampu mode kieu bade dituna patroma Jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih canggih. baheula mah toa oge ek-ekan Toa ge baheula memberi akina ge. sok anu teu bisa dirobah mah Quran Oh henteu Quran mah kan? ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat Ya, kumaha sangkan hirup sangkan maju. sangkan mararajo tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy Naon Kang? angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh Hayang kana ringul teh. nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we Bonang, goong panerus gampang sakitu. padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan Bonang tilu gini kan. larasna ge beda geuning kumaha geuning Mata rasna teh. urang Padang we orang Padang lalai kanyo orang Padang lalai kanyo dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo Oh gitu. Bener awak ngigana teh meuni eueuh peta nih gitu we gini kerja awak kreasi. karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonangna teh tuk-tuk Di Aceh tinggal hiji. Oh. teh. Hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus. bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba Wah, di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 Ya. pelog salendro Pelok Jawa. pelog jawar tapi Sunda mah pelog Pelok. salendro Sorok pelok. sorok pelog Pelokna. jawar Jawa. naon deui Madenda. Mandalungan Madenda. Madenda Mataram. Mataram Liwung. Liwung Dok-dok. loba tah Halu. tah eta teh bukti sejarah Sejarah. yen urang teh nagara baheulana Tuh. Zaman pajajaran bener. negara teh boga bahasana boga budayana Boga budayana. da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari Teu geunah didengena oge. model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu ngeunah Air netes. aya oge nu ngartikeun pikaambekeun ini cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal lain sisi nirad mah Anu pecak murid salira. nya Laras gulang. bebas berkembang Bebas. seni mah Bener. gitu jeung tibatan aing memulai seni deungeun
Da ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati kasilih ku Junti. Benar. Sok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean. Tina dahareun makomo. Mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket. Mung di kabaya wewe tembung. Heeh. di kabaya. Ayeuna mah di ngawewe oge barudak tong boro eta kolot. Ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor, cungcurunganna teh kadeuleu. Kadeuleu. Turun tina motor teh bujana musit. Musik. Leung lamun teh sing kayoan mah. Leung mun bos gelung. Ari akang resep kana kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu munafik aing mah. Benar. Ngan meureun kawineun lain. Lain. Itu. Lain. Nyai jodoh mah teu naon. Meureun diwarah wae. Di warah meureun Gitu. sina muslimah. Naon sababna? Da ila laki mah ari jaluk wa munala nisa. Ari naon hartosna aya. Heuh, ila laki teh pamimpin ti eta awewe. Oh nya. Jo nanyakeun aya sampe teu nyaho meureun nya. Ada Di mata kudu nek ngaji ge kitu. di kaler mah teu di warah nu kitu. Di kaler teu di warah nu kitu mah tak abdi aneh. Cek aing oge. Kudu loba gaul teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu akang aya barokahna. Balik lempang, balik Gitu. Alhamdulillah saperak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Majikan geus ganti sebab di dieu teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing. Naon dimitoskeun dari akang joli. Dimitoskeun dibid'ahkeun, Dikaradealkeun. ditahayulkeun. Dianimismekeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh nanaonna. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di Bajuran kuburan teh kucai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan teh. Ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi. Karunya Bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning, Wesi kuning. tulisan ku basa Arab. Lecir gini ku minyak seungit. Aduh, para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ari para kidagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur. Benar kan, benar. Dimitoskeun we. Murukan kituna meureun. Marukana kituna meureun bisi-bisi ieu tanu dimumulena. Da eta bisi nengakeun jelema awam lainana. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh kasemaran. Heeh. Di urang di manusia teh kabeh oge. Aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah Kumaha? diinyeum teh teh diinyeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Caina dipake mandi ku maranehna dinya. Nya. Dari num. Karunya. Komo bulan mulut mah perebut. Karunya aing waduh. Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Der dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Allah. Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. Padahal marte eta. Cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. Buruan ate itu teh gamaran. Nu matak Semar mah teu di baju, hartina lain teh boga baju. Batik opat. Ulah di aku segala rupa oge. Nu matak ieu nama bapak aing tak ieu. Ya, nah ciga. Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye. Naon we kejog di neraka, naon we kejog. Da doraka teh aing atuh. Aing ngomong janji Bandung Bapak doraka. Sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Beki doraka, wah kamu jalma kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tok di Bandungan, wah, babu. Di Bandungan lagi pika keuleun. Oke jeung Untung Bapak. kana sungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kalau teh daek pabasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak. Moal.
Kerupuk kecicing. Bikin anak mana keju? Usaha. dagang usaha teteh anu milu usaha teteh Mending ngagebog tukang kerupuk. nu usaha teteh Tukang kerupuk molotot teh kaing. Padahal teh nu usaha sarua we jeung aing nya. sarua Didoakeun jeung payung ya. amin doa jeung lokal Ada. beli tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh Rancatan Naon teh? sora naon akang sora salap anu dangdang teh jam 10 keneh kancing cetek ngerencanakan kancing cetek di sana sada sora bango Tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu. heeh Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. eta pageuhan beragama teh Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mangadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. heeh bener Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui. na kumaha ari aki-aki Ai adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas mun aja euy. napas ponok meureun La ilaha illallah. Allah. mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir Pala wargi subuh ning karunya. ngagugahkeun budak Gerah-gugah pala wargi gerak kapala syar. Koho meureun. kacai kira abdas kuramas Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. aing ngareret urang eueuh teh Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Ai dipaok teh ku incuna deui. Aduh. teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus Komo basa eta mah aki-aki naon Kang aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung. nah maok naon ari akang Lain mau atuh dengekeun heula. kenapa ke ditengeulan itu Yo mau ke situ teh. oh bisi barang paok Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. oh tunuh Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. angkep beren Jojet rek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kare 4:30. Atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. banyak ya ada latihan ya Aduh ampun. mendingan ka era teh Heeh. Aduh ampun karunya nek euy. nah teka batir aki-aki Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. trauma beren Ai di imah sorangan gini euy. oh ada geus maot ini beren Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu masak mah teh. sendiri medina lagu eta Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh geus ana Asep Show buka Ngesan Asep Show adan tuh dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. hitam putih bari teu beunang digedean Heeh. Teu menang di gedean ini.
jeung gegerjedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelak ke hees lain beuki hees lah jakinya Eta bobalak tunuh aya wae ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha teh teh la ilaha illallah korejat bener teh Joko kocok we nyoko cai Allahumma lakasyumtu gitu teh nih barang rekrut diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasana mah kuat nepi ka jam 11 maot mereka teh mah salatri bener teh alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek nah oke karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe geuning nya bener meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna cau gugulutukan ini aya opat siki kulub sampe we suuk ka opat balik aya imahna teh ngaliwatan rel memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas na susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek kajawabna kantung ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajileng teh eta mah wah turun mau panungguh berongbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we Parae sebagai gitu teh Kan pondok umur tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu karari teh mah akang cing orehan deui nya. ayeuna mah orai-orai ge diralaan ieu dialaan akang padahal teu kudu hese ngala orai mah nah mawa kerupuk we dua blek di kamanakeun akang kumaha panggih we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing da teu dahar nunuan orai nawan Ampun ya. mohon Kang kitu nuhun nyakarnya. Nuhun. Assalamualaikum. Lurah Semar Badranaya Astajinga Dawala duh inggih disamper ku Raden Gatot Kaca pikeun ngayonan Yuda duh eta sareng urang nagara Trajutisna leres kacarios ieu Prabu Nalaka Suraboma nyata Raden Sutijate anu dina waktu ieu kalarsan aya anu sumping sedang ningakeun kajadian-kajadian di paminggir dan daerah ingkang ningali ingkang sampun prapta ya ingkang sampun prapta
Rapunala ka Suraboma tuh kasumpingan ieu patih kebo ireng hiji Gunira ngandika kumaha kejadian di pangperangan tuh wah sadaya-daya pasukan Angkatan Laut Paling Kidul anu dipimpin ku si Jakatawang Seep pula Angkatan Darat anu dipimpin ku si Antarja kalayan pasukan Oray Wungkul anu Mararati dah atuh serangan di luhur teu sakedik anu mati teu kirang anu korban pabala takdir pinang hurang daris kuasa kitu mangga nyagakeun bobot pangayun timang trajebot ente geus siapa jaringan kaget denera amit banget edan kaget denera kamu kaget nak kira-kira kaget denera ya ingkang hamidanget ya Paman Patih Kaboirem nun sadaya-daya Gusti Prabu lamun kitu carana moal jadi pengesut aing ansur lebur papan karakteristik daya halangan sidik kasalahan di si kakang sama Purwagana karebut bojo kaula laris sungguh eta pada parantos kitu panginten buktosna nanging kayaan ayeuna nguningakeun sadayana warga masyarakat sabudeureunan negara paburantah anu ngungsi wah laris banget pangwangunan ansur aduh ale sampurno aya ulah dia bala tamtama iri gede hayu dit akibatna perang teh jadi rugi salarea kan ya ngaran-ngaran perang mah anu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu heuh tapi aya nu leuwih ti eta kumaha sagede geunana perang ieu syariat moal aya nu leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang eta jihad balatama kade sing hati-hati euy benar Kang tingali dulu meni coreng cangkih cukayaan negara acak-acakan kararebul urut-urut bom urut-urut bedil nya gedung-gedung ngaranc pabalatakna mayit khawatir nah iku kitu teh mah da bongana atuh da raja nu ngajak perangna da luluk nya pasti ngalibatkeun negara benar jelas da raja da ieu tina pribadi itu mamawa ka negara itu bayar teh ketentuan mata kade lamun kageuleuh pribadi ulah dibawa kana kageuleuh raja komo nu boga jabatan maka heeh urusan pribadi mah pribadi we atuh selesai kana kadudukan lain saeutik kita cermin atawa contoh euteung ti baheula leres raja anu tina maksud pribadi memawakan negara contohna dasa muka baheula dina zaman Ramayana beh ditun zaman Rama Kawalon ulah ditun bisa nama tere kapan maling Dewi Sinta eta tidak pribadi teh pribadi memawapan ka negara nepi ka hancurna nepi ka ludes tapi eta Gusti Batara dina negakeun hukum adil euy duh teu ponteng kanu koneng teh teu cieut kanu hideung teu ponteng kanu koneng heuh aduh pada
pasukan inti wungkul atuda Lars pasukan khusus bawa angkatan darat si Antarja, angkatan laut si Jakatawang, Lars angkatan udara kata mejeuna urang patutunggalan ada jeung aing sahaja kuna aku hora wedi saya muntah salah kungsi bantrok baheula jeung aing wah kantos bulan dina zaman Gatot Kaca ngegugat baheula dina rebutan benteng Kikis lamun teu salah ieu sia terjajah teuing apa kene apa kene tah Iya saha. kungsi aing panggil jeung jelema ieu baheula apa kene ka abdi apa saha Kosim Anu kos. halus yang ngaran dewe Kosim halus kan ganti we ayeuna mah ku Kosim alah nya Antarja ya sok aja urang anu teu aparti jeung kaula ha apa eta nu dimaksud ge wah geura aku ku sampean naon poe ieu modar sia dina detik ieu ge teh aya halanganna aing bon dan haling Kang Aling. bilih kirang tenaga sama teh abdi pemain nyaman ya Pak Haji Sidik beres Beres. gerak tungkul karena jukut tengah kasarapan pililiankeun dunya dua pasangan kulon wetan kidu kaler barang penting lodong hiji pasangan salah bener laki waduh lebih ka nurulung gitu kos penyiar aya gitu beda nu tereh modar mah benar maju dor binatang Singkil tandang Tangcu Taiwan berjuang maju ning lapangan perang maju nepa tunjang maju nepa tunjang sopok kuat sopoknya sopok kuat nyanggalarane lara-lara tapi urus sewu kacamata
kiri hartina gunung Lucy Lucy cacing Paingan. paingannya tak tersangka seberapa nyawa. Iya ge. Aduh, luar biasa. Gatot Kaca. Aing minta supaya jeung si Gatot Kaca tarungna aing. Hayang seueuh aing lah. Can rumasa aing baheula eleh. Kasoro ku batur tuh ya. Teu sudi aing jeung si Antarja. Kurang finalkeun we. Teu sudi aing jeung si Jakatawang. Lain level. Setek. Hayang langsung jeung anu geus kasohor anu ngaran Gatot Kaca. Hayo. Wah. Saya Gatot Kaca nepi ka ieu mah. kaula Gatot. Gatot naon? Gatot naon? Gatot kajeleng. Mun teu salah ieu anak si Semar ieu. Geuning uninga. Alah. Sembah kapihatur Raden. Gusti Prabu. Bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca. Urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh. Aing nyaho meureun made oge. 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup. Ya dang. Sami atuh sareng abdi teh ajian teh. Salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup. Ya. Tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu. 1000 kilo kan itu. Moal kilo maksudnya. 1000 kilo. Alah. Datan nerat tangga demam. Tuli. Datan nerat tangga demam yang pakulingan rana. Geni Kang Prata. Tenangkeun kan tenangkeun. Ada tenang ieu ge. Alah. Dari teu mengupahan. Lain euy, nyaan. Naon dia? Karasa sia dibanding waing. Memang Kang, langkung ti payun mah semah kapihatur teh sudi aing dari mana? Wah. Ieu teh pancen ti Batara. Pikeun bayahan aing. Bener. Kunaon atuh salira tebet ngalibatkeun nagara. Anu temahna kapan dugi ka ansur lebur papan kartulis. Nak bade ngeureuyeuh. Memang kapuguh salira nu diknialana. Ayeuna mah rupina moal aya hampura, baheula aya hampura. Wah. Lah, palang siang Oh, buat teh aya Rajapati kan. Rajapati. tapi gede nama gede itu tuh gede nama. Wah. Tapi dedeg ka dieu. Kan di tulang, bukan tulang. Leh tulang dudungan dewek mah lah. Dudungan mah bukan tulang. Ai itu kamuy. Tiba heula sia teu bosan mamawa dukun. Kasaha teh ngomong teh. Kasia. Membawa Kurang aja bos ke bae. Diwarah ku aing geura. Ulah. Bida teh Gas. Nah, nafsu, Kuman kan. Ulah. nafsu teh pepes. Tinggal ieu ke digisi ku aing mah. Baru kan naik. Gas ke bae. Kuman. Ulah kana hate atuh ke bae. Tong dihalagan ka tuman. Eta berugus eta kudu Tuman kan. Tuman kan. Oh, udah siapa tuh menang dicarek tuh. Barang dicari kirupna. Liur. Karena picilakeun teh. Ampuna mun teh ditewak teh ingeun teh. Geus atuh. Alah. Duh, tung nama geuningan tuh.
Gunungan uing dari Patutunggalan. Gitu. Gini si Cadok. Nah, saya tengaran aja lah mati menirupa-rupa aja sih. Aing disebut si Cadok, si Depok. Elah, Sagedana we. ampun. Naon sih datang ke dia? Pokoknya mah siling nek taluk atau warek kumaha. Aing mana mau taluk sia. Hah? Aing gitu. Asa ulah kasinggung mah. Urang Patutunggalan we. Sok. Mending gelut atau mending silihina? Gitu yang meninggal. Enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih ledek kalau mau ambak kata eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Enteng. Nu ambak eleh. Eleh gitu. Anu Jadi sia dor. Aing hayangnya. Kejadian. Dek aing heula, dek mana heula? Sultan. Hom pimpah kali ya, hom pimpah. eleh itulah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Ini pohon deh, teh hom pimpah itu. Sok siapa mimitian, sok. Alah, Sing parah sing kanyerian ya. si cacing. Sia teu beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok, si goreng patut, si hese nyatu, Si cacing sia teh si bau kelek, cacing yang waduk. si gede waduk. Aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge meunang maok. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ti lemak deuleu sapangalengan. Sabab sia teh maok engkol 2. Tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Awida-wida teuing wah kuatan euy. Sedang parah. Kuatan euy. Banyak si teu boga acara gitu. Si teu boga acara. Terus aya keneh. Si geus teu payu. Tapi kata are-are gitu. Kaelehkeun ku anak si teh. Wani dege. Iya. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Di sidadan aing nya. Digablek ka kenyos. Lain. Di lobang nganggur aja nama gitu. Harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar. Itu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Wani dege, boy. Ah kuat euy. Geus. Apa itu tadi? Ya ho maneh inung maneh. Ya ho goblok da inung aing. Bapak Indung. Tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Lebih beri. Di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. Lebih parah. Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si lain teh tina hileud peuteui. Aji. Ngahina inung aing ambak eleh tubuh. Aduh, Gusti pajar inung aing hileud peuteui tuh. Lebih beri teman. Parah Gusti nu agung galah. Sekat bibirna dah. Cek aing oge nya. Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui. Padahal inung aing mah hileud orok di mana. Sia, abina.
Tegerakan kategan paeh maneh gatul-gatul. Ya, tegang pati hilang dunya sawarga Gunawi Ayu. Apatan patah perlet sang bulan 14 tegel temanekmu. Balumbang timur jalan Gres Labuan. Woi. Rasa hebat. Kakang Sutiya, goblok. Nyebut ngaran aing keur ngora. Tuh, Raja aing deh. Ya. Aya leuwih na ti baheula tengeulan teh lumayan. aya masih etik mah. Hai. Karasa. Hai. Woi. Ayo, dan. Aon, sahabat abdi. Naon nyabat naon Icing atuh. sia. Woi. Ageun. Naon? Nyungkeun duit. Kan ngaganggu we si eta mah. Woi. Ageun. Woi. Ah. Oh. Ayangnya Ageun. Mana? Dek pipil huan sia. Ageun. Mun dipikah geuleuheun si goblok. Peledak teleponukna kana irung. Sugan teh mau mundur deui. Gatot kaca. Anda mah. Cing tong ditandung ya lah. Ayangnya. Ya. Tuh. Aya eta tegang dulungan teh. Beunang Kang. Babuk sekali deui. Hudang sia. Babuk. Mina-mina teuy. Dan di kumaha teh? Banting we. Mun banting abdi keur ngorakeun ya. Masa ngabanting naon? Basa ngabanting bancet. Dileget deui. Nah, anu dibanting banset tapi nu bareuh leungeun. Leungeun cenah. Hah? Anu dibanting banset anu bareuh leungeun. Margi bancetna cicing dina batu. Pangintan. Aya we pijama bener teh eta mah. Sangga teuing euy. Mun kadegan naon? Sehingga ketika pungkur ge kitu teh ilmuna teh. Sekedap lagi ngorejat. Sakedap lagi ngoreja teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah. Kop antol mana mah. Di kop anta. Ya gan. Antap. Lan antap. Jejak. Iya. Singa main tadel leuwih hati kitu we. Waduh, peueur. Sing leuwih peueur ge lah. Lain sadarnya. Nya, lain sadar. Eta nu peueur. Kalau kan neutral. Neugtreug jelemaana Wah, nya kurang batu. kan naon tamihan. Naon tamihan teh eta tengeulan. Oh, Tamihan di tanaga teh sakedik. nya sinarana kejar cenah urang. Bakating kupika geuleuheun, tamihan pandangan aku teucing. Wawakeun ka maneh, wagan heula raosan. Da bae leh ngomong sih eta mah. Leuwih teh si Junet teh mah. Ya. Kunaon riret kan? Mereka kesempatan ke manehna
keur narik napasa ngan di lebah dia gua naon nun agak naon ngaleos heula yuk lah yuk antau kotor di dieu ya Eta mau jauh jeung dudungan teh. gua pulang kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut model kieu sedengkeun kudu disetorkeun teh layona atara pikawartoskeun maot saha teh eta kakangna Lakasura ai kitu ieu teh setiap antara kana taneupan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh kaluhur ragrag hirup deui sanajan ayeuna di kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba ieu ngatu kayaknya Pak jangakeun kawasugan wa merek kamandang wa sasireun sabejereun wa Cing kumaha teh. ieu ngatu kayaknya wa tulungan wa Akang mau lah nyebut uat. kasaha sia teh nyebut wa teh Teu menang. kawawani Menang. Apa we sumuhun Dah. agan iya sapanjang aya di dunia mau oleh hirup wae dunia teh kaum bumi ieu bumi we kitu kumaha wa di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer heuh di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajan atmosfer ya mah. atmosfer para diem eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa udara hampa luar angkasa iya tah dina hirupna deui oge moal bisa ngarengha paeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen Kosong. teu aya gravitasi nya eueuh da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi tah mah Jauh-jauh. oh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya Wah, nya ada tah kolot. Apa atmosfer? sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi Wah, kolot mah tuh. Ngalang-lang buah. nyaho hampa udara cek mana hampa udara naon pare geuning di mana teh taya eusia teh hampa apa teman siap pelgum hari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teh dahar teu nginum tapak ari tapak mah teh di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh heuh eta oge Urut si ayah. Kurang namarip. ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jang kudu daek ngurut yang ngirit eta mah Ngirit teke. ai ngirit mah di mana bapak rek init Pak abdi ngirit ngiring ingeus nasib teh Batur keur bingung deh ya mah. Sanajan digalakan kulunungan gitu kan dengerin. Aitan terojoli deui. geus selek ulah ditu teh si burung kitu we sia mangga heureuyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak
jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan Moal napak tentunya mah. moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngacleng deui Kagantung sama cu. geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu Wah, boting geus. paingan popotonganna teh apa popotongan bapak di ditu di luhur Saha? nini anteh Oh, bisa jadi itu teh. Di atmosfer teh. heeh masih acara sia popotongan lain ini anteh Jadi naon? nini muntaber siapa Aduh. Teker. Kali deh. nuhun wa kaharti ku gaula eungeuh heula di dieu mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa wilujeng perbios ah nyaho ti mana teteh Tenaga kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula Sekolah jauh. nyaho di naon sia mah Ucu baca getara. hirup kurung batok teh euy Batak itu tak bukannya ho. dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung cenah teh di awang-awang Banyak. atuh ti bebeut keneh meureun Jangan ngahitkeun anak kana. meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya Oh. wah modal sia woi amat praja musti praja kapal matan dan tawe sesa sabta purungu bajiring tapak nela tolong woi iya woi Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa Ige. malahan sadayana ge araraneh mansatna Gatot Kaca istuning teu katingali dahsyat itu Dahsyat pisan teh mah. Dahsyat pisan gua dunungan. ngejius ka luhur ngangge kekuatan Braja Musti seunuan Kawas jet. ngebul we hasil itu Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi Ya ige. kakalayangan di hampa udara masing pati tua kana cing salamet agan cing salamet Alhamdulillah. mangka ningkeun nepi ka itu mah mau bisa ngarenghap dulu Ah. muga-muga we tiasa mulih deui Amin. tah ieu anu dipi ka Melang jadi teu bisa balik deui Oh, jadi kayak gitu akang. aduh palang siang itu Palang siang naon ya akang. Anjir, aduh selamat agan selamat wat aduh ji selamat ji selamat kakang walah bangga tugas
ti Gusti Batara eta mah euy. Sumuhun ti Ramana. Yen tetep syuti jate Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teu boga anak marawat duanana. Sumuhun Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin ya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener. Da loba ieu masalah anak dipiningan. Dipiningan dibela. Dibelaan. Sarua we jeung ngarojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Nyeta kitu. Jang. Bulan. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Suraboma Sumuhun. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna. Laras kan. Tatu ku hal sakitu hapunten tina sagoro pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy. Sumuhun. Ya. Nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Simaransari tutup lawang Sigotaka.